aya eta nu pangker aku Bima. Bima Nanaonan sia teh. Nanaonan. nah aya Bima kulehe kieu Sabab keur usaha. aya itu anu tukang Abdi Agus Agus Lioban nya sareng Mamah Hajah Agus ke naon itu dina kareta teh eta teh harta kakayaan pikeun dugikeun ka anu hak narimana ngan aya gangguan begal di dieu. oh kumaha eta Rengse sampean sa ngaran kaula Pancasuta Pansasuta. Di mana? kaula Hmm. bisi anjeun tapa kaula teh ti lebahkeun Gunung Maliawan. Uluh jauh atuh. Moal tegas jadi kota atau tempat ayeuna. Baheula mah dina zaman Ramayana masih keneh leuweung cucuk lungkang teh euy. Dewek kaliwat kainya teh rimil ku pacet. Dom-doman. Ayeuna geus bangunan rupa-rupa eta mah pinuh ku hutang, lain ku pacet. Heeh. Lain pinuh ku pacet eta mah ku hutang. Kalaresan pisan atuh. Naon? Manawi ieu Manawi. Maksud kaula teh bade tumaros dupi Prabu Baladewa aya di dieu teh ya. Iya. So, Prabu Baladewa. maksudna bade nepangan uap Prabu Baladewa. Leres. Naon maksudna? Ai dongengna mah panjang. Yuk. Ngadongeng heula jigana da bala. Nya. Dongeng sabada sore-sore. Waaom bade ngadongeng anu disponsoran ku Ban Lio Ban. Bilih Priyogi Ban, rupi-rupi ban mobil. Sareng bantingkeun. Nah, ka mana karep we. Nya. Maksudna Pokona dongengna panjang. nya naon? Kaulah teh boga tempat. Ye. Ait di tempat kaula teh rupa-rupa penyakit kejadian anu kena na kawarga kaula. Dulu diantawisnya penyawat naon teh? Rupa-rupa batuk engap. Tah, lamun batuk-batuk eta teh bisa disebut flu burung. Di ditu ngukut burung teu, henteu aya ge hayam. Susah ngajawabna aing. Da penyakit lagi ngaranna ge flu burung. Nya. Oh dasarua manuk hayam teh unggas teh. Nya. Unggas, unggas mah di mana urang geus beudahar aya nu nawaran, urang tuang atuh unggas ngeus atuh tah mah. Ngeus mah pergi ngagali, lingis tah mah. Lingis mah aya paribasana naon lingis kurisi rempan ku kayaan ingis atuh tah mah. Ingis mah negara Inggris negara mah. Inggris mah di mana urang init Kalembang tah meuni Inggris pina tiris. Ini jauh tina Inggris karena tiris. Bisa penyakit leungit wabah hilang tapi kaula teh kudu numalan eta tempatnya eta ku Baladewa. Dek diala getihna dek diala nyawana ku kaula. Wong edan. Loh nah.
anu teu disangka bakal kejadian kieu jadinya munguh pangeran mah araraneh di dunya mah euy dedeg sampai rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta tapi teu beuna teh euwah-euwah teu bisa disebut euwah-euwah da eta mah keur melaan anak atawa rakyatna tapi ngebelaan rakyatna ngarugikeun batur teh marukana Baladewa teh meureun eueuh kulawargana sampean dek ngalan nyawa uap Prabu Baladewa lamun kitu hayang saling sareup hareupan jeung kaula putrana sampean teh putrana iya da ieu putrana ieu teh putrana Baladewa putra aslina mah sanes ngan ieu ka Baladewa teh Uwa nya kan Uwa Nini diuk sia tah diuk pernah teh maksudna kumaha sing hareupan kaula Gatot Kaca bisa uap Prabu Baladewa kabawa ku sampean tapi semplakeun letak katua pakensa pegatkeun buk salamar kaluar getih satetes amakan sadami kaluar nyawa tina raga kitu iya wani kira-kirana wong edan ya kitu dunungan aingnya silenggrenge aing padahal dewek oge gayana teh gajah Gatot Kaca di mana aya jelema nu ngajago teh sampeurkeun ku aing hareupeunana di kitu jekuk teh nepi ka teh eling aing juga teh moal neungeul dek melaan iya tega lara tega pati tega sok singkahkeun eta nu duaan ya woi ya woi wak teu sapira sia Sese bredring si laingna sok sia dunungan aing tah marukana kumaha hamun Bang Holi nepi ka keukeuh ka aing nyebut Bang Holi alah ampun luar biasa tetenggelan teh waduh wah lain teu sabong urang ieu budak teh ieu alah lamun di dinya ngelekeun Bang Holi sia teh bakal dilani ku kuring Bang Dani hebat Gatot Kaca aya leuwih na teh eta ayo maju wah urang ngadu ilmu sekalian sok make naon dinya Pancabraja iya halus Pancabraja sampean dek kagunakeun naon kilat bajra wah Pancabraja deukeut euy kilat bajra jeung Pancabraja la naon awas ya ulah deukeut teuing leu nya cing aya nyaho kilat bajra Pancabraja lamun sampean bener sakti mandraguna iya cing urang make tanaga jero maju sanajan ti kaangangan ieu bakal karasa kasampean coba kilat bajra iya waduh iya lain jelema samanea ibu dah duh aya karasana lumayan cing sampean Pancabraja sok up duh karasa kilat bajra
ningali kakek ternera ningali kakek tak kiri-kiri lagi ternera ya ningali ya aya deui jelema nu datang teh budak di mana tah? Pot, dia. Manyung. Aulanun wa Cicing dia cicing. lu Kejadian naon dareup? mawi lan waduh lan Gusti Prabu semah kapihatur Aya kejadian naon, Pot? Aya kejadian naon? ya kuno lamat eta mah moal kaharti kasauran juragan Baladewa megancang Ulah, lan aya naon? aya kejadian kulan aya satria Ulah mana dah? lah urang mana cenah oh urang Purwadadi lah Maksudna naon? Hah? Maksudna naon? lah maksudna naon nu mawi naroskeun salira da Najakeun kaula. nuhun Maksudna? lah Maksudna? lah kumaha cenah oh Ulah, abdi pindah hareup. Pindah hareup. lah pindah ka sini hese rek mah iduh Kumaha maksudna? ngancam salira cenah gaduh tempat aya tempat teh kaserang ku rupa-rupa panyakit Tuluy. doh nah gitu aing ngomong di ieu teh soak tiasa dilanongan tapi kedah ditumalan ku Gusti Prabu Baladewa Balik sia ngomong teh. lah Nu balik sia ngomong. nuhun Puh. Sabaraha urang? sorangan kulan Lu. nuju di payunan ku juragan Gatot Kaca leres sakti mandraguna Si harapan gitu banyakeun kana aing. sugan teh kumanehna tuh kejadian spektakuler mah naon nanti kadeuleu juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh tanaga jerona luar biasa muning rarakitan kuda papasangan kakaraeun juragan Gatot Kaca oge Bang Holil Naon? mangih musuh sok itu buratna aneh henteu lamun neungeut ti kajauhan da teh mah aneh aja ajianana teh kilat bajra saha teh tuh itu satria ai Gatot Kaca Pancabraja eta mah teunggulanana atuh teu ditu teh kilat bajra Gatot Kaca ngalalap kana tangkal kai gunana teh berbot runtuh ku ajianana lain anu warga gaji ulah ditu oh terus tah teu naon ujios dewa otakna si eta kabina-binanya euy hese dipake ngala duit ampun tong ngahampura atuh moal prak mun belegu oh teu ngahampura henteu nyaan sia ngajak gelut teh ka aing paduli sabapa aing mah deuleu eta nu bejakeun sabapa nama ada mangana neungeuna nyaan ka aing sia teh nyaan teh boga ajian naon sia teh ngajak kitu teh ka aing ya nyat sampah sia kana ilmu aing teh deuleu boga ajian kilat braja kilat braja cetek Pancabraja kilat bajra deuleu nya aja teh rasakeun sia kunajar kilat bajra ya Allah
tangke si leuwih leuwih ti aing. Wah, memang karasa ku kaula eta ajian, tapi rasakeun kilat bajra. Waduh. Sok sia, marukana kilat bajra. Hiji-hiji goblok atuh. Bere kasebetan aing kilat bajra. Hutang pati dibayar pati kilat bajra. Hutang wirang dibayar wirang. Ai deui teh Pancaburaja nya. Pancaburaja. Ayeuna bagian kuring ngagoler. La ilaha illallah. Ngagoler enak kuring. Udah malah ngagoler. Aduh. Kekerepengan dah malah. Dong yen pikamekeun aing goblok. Kekerepengan euy. Oh, kikituan. Aduh, lamat pisan otak. Nya, anjeun oge geuning. Kilat bajra, deulekeun aing ka bejiga tuh. Walah. Pancaburaja. Pancaburaja, Pancaburaja, Pancaburaja. Pancaburaja. Woi, Pancaburaja. Walah, Pancaburaja. Sisa. Beda-beda teuing sia teh, goblok. Ngerakeun cenah taku ka aing teh. Geus sana. Ampun. Alah. Dan jeblok atuh aing teh sudi najis teuing. Wayah dia. Modar sembian. Gatot kaca. Naon? Sabenerna kaula teh diutus ku Hyang Otipati Jagatnata. Saha sampeyan sabenerna? Hah? Saha sampeyan sabenerna? Bisi teu apa kajadian sagara sabadara teh Baladewa. Geus wani-wani ngagunakeun senjata nenggala di tengah laut. Anu jadi mamala ka darat teh dilantarankeun eta. Kasep? Ye. Ieu teh eyang cu. Yang naon? Eyang Anomanti kenali sada. Ngan aing make wujud monyet eyang teh sieun di udag-udag jelema da puguh monyet. Hampura lain dek di kukumaha rek dipenta tanggung jawab. Anjeun cing apa? Yen Baladewa teh boga senjata ampuh anu teu meunang digunakeun kari-kari ku manehna dicoba-coba. Lulu. Wayahna api-api elehanna su Kasep. Ieu jebakan ka kaula. Lain. Eyang teh sabenerna dina zaman Ramayana baheula. Wayahna mana Uas Semar. Geuning pen. Wayahna api-api kabur we. Lain dek dipaehan, dek dibantun ka sawarga ku haula. Dek dipenta pertanggungjawaban. Tapi ulah diomongkeun kana lian. Yen Baladewa ngagunakeun senjata nenggala sabab bisi ieu mah bisi perang antara negara jeung negara jadi fitnah kena. Waduh, wayahna Kasep, wayahna kabur. Moal diku kumaha? Oi, api-api teungeul atuh. Ya Allah. Obat. Baladewa nyaksian kana ieu kajadian. Wah. Banyu. Wayahna putra bade maju dina waktos ayeuna ulah bade dihalangan. Mangkluk nu mulai kitu ulah bae. Hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang. Aing bakal ngagunakeun nenggala lamun kitu carana. Luh, aya anak ujang. Silakan deuleu jang. Ieu nu dialaku kaula teh.
anu ngaran saha Pansasuta bener dek ngalan nyawa kaula alasan dek dipakai tumal kaula lain dek dipakai tumal anjeun bakal dituntut tidak pagawean anjeun sorangan tuntut naon aing janji naon anjeun ti dewa baheula kana eta senjata nenggala amanat naon waktu dibikeun eta pusaka kapan sidik ulah wani-wani ngagunakeun ieu ai lain kacanir bangban mah ai lain menang kararepet anu luar biasa mah di mana lumpat teu menang lumpat eleh teu menang eleh kakaragunakeun ge urusan nagara jeung nagara kunaon ku anjeun wani-wani digunakeun nepi ka mamalana ribuan malahan urusan didinya teh mah Pala dewa dicekal ku leungeun Anoman anu palih katuhu. Tobat ampun Anoman. Naon? Ampun. Naga baruna Raja Laut geus laporan ka aing sabab aya zat uranium anu dina waktu ngabeledug da eta tempat. Nganung harti eta zat teh ti mana datangna lamun lain tina senjata nenggala. Bener pisan nyoba-nyobanya. Rumasa Anoman, rumasa anu Tah, aing geus rumah sakit itu mah dek rumasa dek henteu anjeun bakal dipayunkeun atanapi dijonghokeun ka Gusti Otipati Jagatnata Raja Sawarga. Buat Anoman. Kangjeng Rama nyangakeun ieu sakitan nah bari dicanak senjatana kangge sementawis pikeun hukuman bala dewa. Syakur anu teu kaharti ku akal dewek pasti bakal terjadi. Da ieu teh geuning di dunya. Ngan dewek mangan ukur nyaksi wungkul. Ieu kajadian teh teu kana politik teu apa boh urusan internasional nasional. Ngan aya nyaho mah perlu. Sabab naon? Keur nambah wawasan dina hulu. Ngan nya jeung henteu na eta mah duka teh teuing. Bahayana keur manusia hirup di alam dunya. Wibawa komara luhur atawa pangkat keur di luhur di mana nyebarkeun prinsip anu salah bakal digugu ku anak buah. Yakin ieu salah teh bakal leuwih nyebar deui. Nu mata kade maha konstitusi nyaeta undang-undang Allah Subhanahu wa taala anu maha benar absolut dohmati mutlak ulah wani ngurangan jeung ulah wani ngaleuwihan mun panjang ulah wani neuteuk mun ponok tong wani nyambung kudu ngadek sacekna nila saplasna kudu nya cek nyana lain cek lainna ya nu mawi di dieu ila lampahan teh kumaha geletuk batuna gejebur caina bala dewa tangtuna oge meureun
bakal menang sanksi bakal menang hukuman ti dewa lantaran ngalanggar karena sumpahna yen eta senjata kudu dipakai sakali ayeuna dicoba-coba anu ngakibatkeun sangsarana balarea keun eta mah urusan itu ngan urang ti samet ayeuna sanajan urang oge pan dina hate teh kitu aya anu leuwih lemes tibatan atom tibatan nuklir nyata gorengna hate ngan ukur karasa ngajeletitna bakal nyebarkeun hiji kagorengan anu bakal patepa-tepa ti tatangga ka tatangga anu jauh kade cing hati-hati anu sok kecuas kecewis ti golongan manusia jeung ti golongan jin eta bakal luar biasa nerekabna bakal ngamemori dina jiwa na manusia masing-masing teu aya kajaba lintang ti perlindungan abdi nya lindung ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat. Dirgahayu Kota Subang anu ka-60 ti kawit Bapak Bupati dugi kasadayana kulawarga besar Pemda daerah tingkat 2 Kabupaten Subang dugi ka masyarakatna mudah-mudahan cing langkung majeng langkung maju kuayana gotong royong babarengan paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan margi sababaraha anu parantos diraih tanda penghargaan atanapi layang pangajen anu katampi ku Bapak Bupati aya 62 na layang pangajen tina hasil kerja keras gotong royong dina ngawangun ieu nagara utamina daerah Subang sakali merdeka tetap merdeka mudah-mudahan mulus rahayu gemleng katus salametna ti akang permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos tiasa patepang deui cag